Muhammad Mufti Arif Hermawan dari kelas 4. Dinten ieu abdi bade ngobrol mengenaan pembangunan masjid. Punten, mangga. Di dieu abdi hoyong naroskeun perkawis pembangunan masjid. Sumuhun, Di mana eta masjid diwangun? diwangun harapan pos keamanan jeung gigireun gerbang sakolah. Saha anu nempatkeun batu pondasi pikeun ngawangun masjid? Prosesi paletakan batu dilaksanakan ku kepala sekolah, guru, tingkat gubernur, jeung jalma-jalma penting. Iraha ngamimitan pangwangun masjid ieu? Mimiti pangwangun ieu dina awal Januari 2022 dugi ke ayeuna. Naon tujuan masjid diwangun? Tujuanana pikeun nambahkeun tempat ibadah muslim sangkan leuwih leluasa. Kumaha proses ngawangun masjid? Proses pangwangunan masjid ieu lumangsung kacida alusna nepi ka ayeuna. Naha masjid ieu diwangun? Nah, masjid ieu diwangun pikeun salat duha pikeun siswa sareng guru di SMP Negeri 2 Cibinong. Hatur nuhun kana informasina. Hapunten ngaganggu waktos anjeunna. Sumuhun Anjeng Wilujeng Sumping. Sakitu wae ti simkuring. Bila aya kalepatan hapunten. Mugia tiasa kepadepang deui di lain waktu. Hatur nuhun. Tah, ieu sawangan masjid di SMP Negeri 2 Cibinong anu masih dina proses pangwangunan anu sakedap deui dianggo ku warga sakolah.